I will fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mamisa, wilujeng teman deui sareng Mama Rizky. Sareng Siti Zahra Syofina. Dina acara Warta Ambon, warta anu baris kapidangkeun nyaeta Gempa Ambon. Dina waktos opat dinten atos 640 hiji digoncang lini susulan 73 kali lini diantarana raraos ku masyarakat. Lini anu agengna 6,3 SR di 40 km timur laut Ambon, Maluku anu jerona 10 km. Kamis 26 September 2018 enjing-enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali deui jeung Mama Rizky. Jeung Siti Zahra Syofina. Ayeuna urang langsung di kejadian gempa Ambon. Ieu sakilas penampakan gempa dinten malam hari. Lini ay, lini. Dina data grafik anu geus dibagikeun dijelaskeun tiap dinten jumlah lini susulan teras ngiringan. Dina dinten kahiji, Kamis, tanggal 26 bulan 5 tahun 2019, Ambon digoyang lini susulan seuna 244 kali. Dina dinten kadua, lini tos turun seuna 214 lini susulan. Dina dinten katilu, lini teras turun seuna 139 kali lini susulan. Dina dinten kaopat, lini susulan teras turun janten 44 lini susulan. Pamirsa, mun sakitu kapi atur, wilujeng padepang deui dina warta nu bakal buka. Amin mundur, amin mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Yang penting ayu meluncur. Geus kan beres? I will fight for you. I always do until my heart. Pemirsa, wilujeng padepang sareng abdi Paris Spesialisan Sareng abdi bisa kaya. dina acara Warta Ambon. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkeun sim kuring jeung mongkok. Ibu. Sampurasunnya gini ya. Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Siap kan nih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali deui jeung Muhammad Rizky. Jeung Siti Zahra Syofina. Iya gue dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali deui jeung Muhammad Rizky. Abdi Siti Zahra Syofina. Ayeuna urang siaran langsung di Ambon. Ieu gempa. Ada saya mah dia udah ngegerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng deui patepang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak usah dibahas. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui. Give it up on the
Dina waktos 4 dinten atos 640 hiji digoncang lini susulan. 73 kali lini diantarana raraos ku masyarakat. Lini anu agengna 6,3 SR di 40 km timur laut Ambon, Maluku anu jerona 10 km. Kamis 26 September 2018 enjing. Dina data grafik anu geus dibagikeun dijelaskeun tiap dinten jumlah lini susulan teras ngiringan. Dina dinten kahiji, Kamis, tanggal 26 bulan 5 tahun 2019, Ambon digoyang lini susulan seueuna 244 kali. Dina dinten kadua, lini tos turun seueuna 214 lini susulan. Dina dinten katilu, lini teras turun seueuna 139 kali lini susulan. Dina dinten kaopat, lini susulan teras turun janten 44 lini susulan.